Bye. John, ka dieu. Aduh, kunaon eta John? Leungeun disangke kitu. Ieu kamari labuh tina motor nai. Geus dibenerkeun acan. Acan. Atuh buru-buru benerkeun. Cimi salah tulangna. Nya eta ojon teu apa usaha nu bisa ngabenerkeun misalah. Atuh telat ojon mah, pan inai ahlina kana misalah tulang mah. Cika dieu. Iya. Eta nyeri nai. Tahan John, wayahna. Kira-kira ieu cagerna iraha? Ieu mah jigana saminggu oge geus cager. Kira-kira ojon bisa main gitar? Bisa John, pasti bisa. Nah, bisa main gitar? Hebat atuh euy. Padahal ojon mah teu bisa kanu gitar. Di mana ce jual tidinya? Tak geus di warung meuli cengek sekalian nyimpang ti masih Eca. Oh, pantesan atuh jalanna kadinya. Nya ngan aneh. Aneh kunaon? Kamari mah ece meuli gorengan dibere cengek. Ari ayeuna meuli cengek teu dibere gorengan. Sarua atuh ce ari kitu mah. Nah kumaha kitu? Minggu kamari pan ece meuli motor, dibere helm. Nah ari kamari meuli helm, teu dibere motor. Mak, cenah mun urang puasa teh nahan nafsu. Bener tong. Kumaha kitu? Berarti lamun urang dahar tapi teu nafsu, teu batalnya, Mak. Nya angger batal atuh otong aya wae. Dun, rek ngabuburit ka mana? Kaharep weh, urang nangan cendol jang ke tajil. Ayo tuh sekalian. Si Mama ge hayang cendol cenah. Nyangke urang sekalian meuli. Dun, saminggu deui aya Heti ulang tahun. Nya terus? Ngeunahna mere kejutan naon nya? Gampang atuh Eti. Gampang kumaha Dun? Engke, Eti direunehan ku Adun. Dijamin si ayah pasti terkejut. Si Neng, beki dia teh asa beki geulis. Nya atuh pi kan perawatan. Paingan atuh keur geulis teh pinter, bager, jeung sopan di Neng malah. Alhamdulillah pi. Kan aya hanyakalna we deung kahiji. Hanjakal naon ari api? Karajumahan. Keur naon amu di dieu? Eueur ngabuburit inai. Daripada ngabuburit di dieu mah mending ngabuburit di hareup yuk. Hayu Nay, urang bari meuli tajil jang buka puasa. Nay, asa ngeunahnya jadi lalaki mah. Ngeunah kumaha ari ambu? Nya lamun hayang nempok buaya teh tinggal ngaca. Bah, tadi emak ningali berita dina TV. Berita naon, Mak? Aya jelema jagoan, Bah. Manehna ngalawan 3 urang rampok. Hebatnya, Bah. Wah, hebat keneh Abah atuh, Mak. Hebat kumaha gitu, Bah. Ieu mah Abah mah ngalawan 10 rampok. Abah mah teu lumpat, dilawanan ku Abah mah kabeh. Hebat, Abah. Saha nu eleh, Bah? Nya eta mah teu apa. Abah mah inget-inget teh geus di rumah sakit we. Cak, penting beres taraweh ulin ka mana? Jalan-jalan ke black market, Ce. Sing bener atuh Cak, black market sakarek ngadenge. Eta Ce, anu aya korsel.
Pasar malam, Cak. Nyaeta ce pasar malam. Nah, atuh black market. Ce matakna kudu ngarti bahasa Inggris oge. Kumaha kitu, Cak? Ya ce black artina hitam, market artina pasar. Jadi black market nyaeta pasar malam. Pasar gelap, Cak. Nya malam kan gelap. Asa aneh Nay, kamari buka puasa teh. Asa aneh kumaha, Bu? Nya ambu teh nginum cai herang, angger haus, terus nginum es campur, angger haus. Terus Ambu? Nya ambu teh terus nginum es jeruk, angger haus. Bener-bener aneh ari kitu mah Ambu. Nya Nay, ternyata ambu teh, Ambu teh kunaon? ternyata ambu teh haus kasih sayang, Inai. Di mana, Cak? Eta ti hareup geus ngabuburit. Resepnya loba nu jualan? Nya meuni marema pisan. Nah eta teh kahareup ngabuburit. Henteu ah, Cak. Tadi aya kabogoh ka Imah Abi. Nah kabogoh teh meuni asa unggal poe apelna eti. Kade ah. Kade kumaha, Cak? Nya ulah unggal poe teuing bobogohan teh. Bae ah, Cak. Ih bangor maneh mah eti. Cak, sabangor-bangorna Eti moal mungkin Eti hamil di luar angkasa. Ih, ojan kunaon? Surah-suri kitu jika nu manggih ka bunga. Nya ce ojon teh keur manggih ka bunga. Ka bunga naon? Cik caritakeun ka Ece. Bieu ce meureun mantan ojon rek mah panas. Mah panas kumaha, Jon? Nga ngirim foto ka ojon keur ciuman jeung kabogoh anyarna. Terus ku ojon dibalas kumaha? Tuh dibales ce. Hade pisan ojon bisa berlapang dada kitu. Nya ce cukup we ojon mah foto manehna keur ciuman jeung kabogoh anyarna dikirimkeun ka bapana. Bah, nah meni tiap sore kudu we ngabuburit ka hareup. Nyanya atuh mah di hareup mah rame mah, loba nu dagang. Dagang naon wae, Bah? Wah, rupa-rupa pokoknya mah aya inuman jeung kadaharan jeung buka puasa. Marema atuh nya, Bah. Oh nyanya atuh mah. Mak, tapi abah mah paling resep ka tukang dagang cendol, sop buah jeung kolak. Resep kumaha, Bah? Resep pisan pokoknya mama, soalnya cuma mereka yang manis tapi gak nyakitin. Nah, tiap buka puasa jeung sahur dahar teh meuni saeutik. Ece teh keur diet. Hayang begang Ece teh. Nya hayang begang. Tong begang teuing Cek ngewa. Ih nya henteu seuih, ieu mah supaya teu gede teuing we. Kade ah gering. Ih nya moal atuh. Teu kudu diet Cek. Neni boga cara anu jitu. Cara naon Neni kumaha cik? Lobakeun hutang, engke oge begang alami. Sudah Nih, bener tuh. Aya naon Bah, bener. Lain, manuk lupang gede teh, manuk onta. Manuk lupang gede nama Japati, Abah. Nah, Japati, manuk onta pi. Japati, atuh kudu percaya. Ya rendengkeun nya. Ieu manuk onta sakitu gedena, pan bisa ditumpakan. Ieu Japati leutik. Tah ieu nu gede, segede kitu, ku Japati bae eleh. Nah, make jeung eleh. Japati na 2, sia teh ari Abah. Skateboard, sakit sapodo. Daripada kurang dan icik
terparugu. Mending surah seru sungai seger bebarengan. Yo skateboard, sketsa bodor. Suka bunga gogo jangan memikir kasusah. Mending nonton skateboard di Aldo Channel. Cuk, 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 cuk.